secara pemerintah rakyat ngarayakeun perayaan Maulid Nabi, ngayakeun sedekah, tuluy canggih sedekah, dibacakeun riwayat hidup Nabi ti mimiti pedakeun mika nanjeunkeun syariat Islam di kota Mekah. Tah, para sarika, naon sababna teh eta barang anu ku pangharentah mah waktu diayakeunana para dieu zaman Alman bin Muzaffar raja pada Syekh Baghdad waktu harita negara Islam loba anu dicapluk ku negara-negara barat ku Perancis ku Inggris pada sarika maka pemerintah pada ngayakeun perayaan Maulid Nabi besar-besaran diterangkan di kitab An-Nutut Walibin jadi nepi ka akhir milang waktu perayaan Maulid Nabi jatuh ke negara waktu itu hulu dua mana ayat 3.000 hulu wungkul dibilang pada tarik ayat 3.000 hulu dua mah hayam 20.000 hulu tapi itu pada tarik hebat-hebatnya di waktu perayaan Maulid Nabi waktu harita. Nah di zaman eta waktu harita pada taiknya jadi limiti umat Islam ngarayakeun Maulid Nabi teh di zaman Khalifah Ma'mun pada saatnya waktu ajeuna pada jadi kepala negara serta di waktu Khalifah jadi kepala negara padahal kemajuan negara maju waktu memang cukup besar Khalifah Ma'mun teh. Naon sababna? Di zaman Khalifah Ma'mun pada saatnya abad kedua Hijrah Islam umat Islam boga pusat perbintangan. Di mana pusat perbintangan Islam anu waktu harita di kota Samarkand. Samarkand ini jadi Rusia pada saudara-saudaranya. Bahwa di bawah wilayah negara-negara Islam. Di kota Samarkand aya pusat perbintangan Islam anu bisa diamalkan dirasakan umat Islam di Katupari. Naon sababna? Sangat Khalifah Ma'mun ngayakeun pusat perbintangan di kota Samarkand dapat teh. Anu albuana para sekian perbintangan ku imam para sekian Ibnu Suraid ulama ahli falak abad ke-4 Hijrah. Mencari hasil perbintangan dikumpulkan saat tadi pakai padoman ke umat supaya umat Islam kumaha carana ngatur waktu sholat. Aing baheula mah dek salat duhur tangah kana konon poe dek salat asar nangtung heula nyok kalangkang ieu sarua teh kalangkang jeung jelema nu nangtung karek salat maghrib ikan heula panon poe geus surup atau encan isya nginikan mega beureum geus surup atau teh kitu para sadaya eta sabab ratusan tahun tah para sadaya sangat hasilna persepsi perbintangan kota Samarkand bisa dikumpulkan ku Ibnu Suraid serta diatur ngantukeun waktu ibadat umat Islam. Alhamdulillah para sadaya jadwal di para sadaya di kota Samarkand para sadaya anu diolah umat Islam waktu bisa nangtukeun waktu sholat kawan perantaran para waktu sholat kalau maka perkara jadwal anu ditangtukeun para sadaya barang kaurang datang iraha jadwal Samarkand teh para datang kaurang datangna ku Syekh Abdul Rahman Al-Misri itu ulama ahli falak para Syekh Baghdad datang ke Jakarta disebarkeun para Syekh ulama-ulama di Jawa Tengah Jawa Timur para sadaya dirinya tiang kawisaan sampai karena para Syekh sadaya di jadwal di kota Samarkand di Jakarta Syekh Mansur hiji ulama ahli falak di Jakarta. Tapi Syekh Mansur aya antara anu muridna anjeunna anu biasa ngagabungan inisiatif pikeun para sadaya ngadamel jadwal waktu salat anu nyata Kiai Haji Junaidi Tangerang baheula kepala peradilan agama di Jakarta Pusat para sadaya ku hasil perbintangan jadi adiku Haji Junaidi pada saya sebarkeun pada tak disimkuring oge nampak jadwal di Kota Samarkand teh bake perantan Kiai Haji Junaidi Tangerang. Alhamdulillah para saya lamun baheula disimkuringkeun leutik para saya jadwal nu dipake di maju urang teh mana karangan Habib Usman Jakarta ulama Jakarta
Abi usan nyebarkeun jadwal keur nangtukeun waktu salat make janda jaga waktu istiwa waktu harita para sadaya tantu we Jakarta jeung Tangeung para sadaya tantu we mah sarua para sadaya puasana oge di para sadaya nya di para sadaya di Jakarta can buka para sadaya urang geus buka seula para sadaya tah kau perantaran jadwal Syekh Mansur anu di ku Kiai Junaidi alhamdulillah disimpen menang ke jadwal di Kiai Junaidi serta eta jadwal dipake nangtukeun para sadaya waktu salat di urang ditang dari di Cianjur ya mah di Tangeung bae jeung ada jadwal teh kurang Tangeung pokona anu bisa dipake para sadaya ka kilo ka tina barang bisa dipake ka Cianjur bisa dipake alhamdulillah para sadaya ieu berkata para sadaya hasil perbintangan di kota Samarkand anu nepi ka urang bisa nangtukeun waktu ibadah para sadaya inna sholata kanat ala mu'minin kitaban mawquta salat eta kerja mukmin idi kewajiban anu ngabogan waktu anu ditangtukeun ulah niheulaan ulah mantuan aku penting aya teh nyaho mapan mangga lohor sadek ku salat ya kan eta meh asar dan ternyata deku salat buku berkaitan tujuan karena peraturan sawai salat dilaksanakan kudu dina waktu anu ditangtukeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para sadaya-sadaya. Tah sanggeus kejadian eta perbintangan kota Sabar bisa ka urang nang nentukeun waktu salat para sadaya-sadaya. Ayeuna mah lain mau make waktu Jakarta deui pada di urang kan beda ai baheula mah pada ama teh jam teh sok boga panimangan pada teh keur nganyokeun jam istiwa ayeuna boro-boro arbuk enggak mesti kowe ibe kitu kaboron tombe di urang di Mekah itu Masjidil Haram di Mekah di Haram teh aya masjid aya eta jam gede di Haram Masjidil Haram naon dipake teh Masjidil Haram teh jadwal tu ondong barangan janda makan kan lubiah pada mereka jadi orang oke pada sadaya ayeuna mah eta jeung kuring ada jadwal teh jadwal WIB jeung jadwal istiwa make ibadah eta nu nanyakeun jam istiwa mah pada sadaya oke jam itu WIB we pada sadaya emek gitu pada sadaya bae pada sadaya asal-asal nama jaga ligat jam istiwa para cerita nanti disesuaikan jam waktu kalian setempat itu para sadaya. Nah balik dari para sadayanya ngayakeun ibadah kecuali para sadaya nepika hasil ti perbintangan di kota Samarkand geus nepi ka urang serta diamalkeun ku urang sadaya para disesuaikan lain menurutkeun jadwal Cianjur lain Jakarta di orang menjadi Tangeung di dasar-dasar tempat teh diakur ke Tangeung anu jauhna ti atul istiwa 7 saparapat derajat menjadi seberkas kidul itu para sadaya-sadaya salajengna para sadaya-sadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina yuswa 40 tahun bisa 40 tahun nah para sadaya-sadaya jadinya anjeunna sok uzlah ceuk baca kita tahu pada teh kerja teh Kangjeng Nabi mah basana kita mah lain ujar jeung teh ngakholwat nyepenna di mana lain di kamar di Gua Hiro disimpurin ke waktu ke Mekah kungsi ini ada tanyakan galabatan tanyakan gunung bongkok lamun tiburing teh kojor tiburing teh kojor di Gua Hiro teh itu nepi ka di teh Gua Hiro teh ngan guring teh asup ka jero di luar nyayokeun ninyakeun tempat Rasulullah waktu pada tengah khormat pada teh waktu anjeunna 40 tahun nepi ka anjeunna para sadaya waktu ngapalwat pada teh bulan Ramadan tanggal 17 bulan Ramadan anjeunna dicumpengan ku malaikat Jibril para sadaya nyandak wahyu ti Allah Subhanahu wa taala surat Alaq Iqra kalau orang kamu surat Iqra padahal surat Iqra surat Alaq mimitina Iqra gitu datang aja dirinya teh Kanjeng Nabi ke dirinya ke
biasa bae kan gitu. Ngarap naon teh Kanjeng Nabi tafakur dinya teh naon. Da cari kajuan teh Allah kan ngan ari syariat dipidana ku Kanjeng Nabi teh syariat Nabi Ibrahim. Salat inyung 2 rakaat, sonten 2 rakaat syariat Nabi dilakukan Kanjeng Nabi dinya. Tafakur. Nah, nampakurkeun kumaha carana rek kembalikan bangsa Arab supaya bisa nyakal kana syariat Nabi Ibrahim. Begitu teh pada dari sana saya berbekalan. Itu sukan kena datang ke datang nama membekalan itu makanya itu tidak maka cai maka tahu roti datang dari nyata para dari sana. Tak kedua rojol malaikat Jibril. Luas Kanjeng Nabi ngapal cepol Imam Jibril. Bagai gambar teh. Jo teh kade cekal Kanjeng itu cangkengna. Ikro coba mana dikori ayo antara maca atau nulis gitu pada tiba dunia mah bagaimana cara maca atau nulis ikro mana dikori antara maca atau nulis ikro barang katilu kali dak barang katilu kali nak kakarekan Nabi bisa nuturkan karena ucapan malaikat Jibril ikro bismillahirrahmanirrahim wa khalaqal insana min 'alaq ikro wa rabbul akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lepaskan mereka Jibril laut balik lagi. Eta Kanjeng Nabi 1000 para sadaya kembali ke Jibril di kekawak para sadaya Jibril balik mereka kekawak datang ke Mekah teh para teh Kanjeng Nabi dari kawasan bumi setiap di Pentakola dia ibunya kita hebat buka pintu kan itu dibuka pintu cuk ke kamar ngegoleh di kamar teh Kanjeng Nabi. Alah, aing Khadijah, lebih buat teuing, jadi kalau pati ngajeng makhluk kakara kau teh. Jangan ke warnanya kenela cenah. Anu sok macaan kita baheula teh kitab Taurat Injil teh. Awal Pak Bino kalau teh awal Pak Bino pamana kita Khadijah kan wong tanyakeun dia teh kajian. Tanyakeun akan ditekan Nabi kawal Pak Bino Pak. Yen ceu si Khadijah teh paman cicieun dungukeun ieu kejadian angkat orang putra ieu coba bagian kakeun udah kan Nabi ke waktu bahiron ya di pusat berarti kembali ke Jibril cepat benar sama Jibril Jibril dan eta man kitu mah biasa sok datang ka Nabi Musa ka Nabi Harun baheula ngan lamun kau lah tapi kau waktu anjing nyebarkan dia peraturan hidup kau lah mereka bela anjing saya nah sabab mungkin anjing teh bakal diusir ku kaum anjing bila aku pakai diusir dak lima jenjang goreng jeung kaum dari di jamaan bawa peraturan waktu Allah Subhanahu wa taala diusir dikeluarkan dia tak kembali itu dah berpabina pamatinya pokoknya kan yang muli pada dari Mekah tah ya Kanjeng Nabi disumbingan ku malaikat Jibril 5 surat Alaq anu ngarupakeun pengangkatan Rasulullah sebagai nabi can boga tambahin ieu mah karena diangkat Allah sebagai nabi dina 40 tahun. Nah, tidinya para sadaya-sadaya Kanjeng Nabi teh geus kunaon di situ teh omong reuas apa yang dia mata teh yang papang deui kunaon malaikat Jibril teh datang dari teh itu ke Tegal kan barang keur ngareret di Tegal malaikat Jibril datang ke ucap-ucapan di luhur saja biur lumpat ngomong hayang papang tapi barang kata Paul biur lumpat ke bumi teh buka itu barang buka teh boleh efek teh malaikat Jibril kita dihareupeunana pada di jaga Kanjeng Nabi teh malaikat Jibril barang jawa teh malaikat Jibril para tarik mawa wahyu Allah Subhanahu pengangkatan Rasul sebagai Rasul anu boga tugas nu tambahin surat anjeun maca surat mawa surat ayyuhal mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa tamnun tataktir eta ayat anu kadua pengangkatan Allah kalau sebagai Rasul ya ayyuhal mudaththir nu keur disimut ayatna ge da kang kudu keur disimut turun naon ge pada ya ayyuhal mudaththir anu keur disimut geureuh gugah anjeun panggil geureuh pakelingan rakyat teh tapi kan ajaran itu kada
wasiabat kalau kafir pangeran tangannya diagungkan pakaian mana di mana tabligh kudu bersih wasiabat kau tanya kudu bersih ada pakaian mana teh Muhammad ke tabligh itu pada kangen bandana warun jabajur dosa pentinggalkeun wala tam num takdir kadang mana Muhammad ulah barang bere anu hayang kalau maksud hayang menang pamulang anu gede itu pada sangat turun ayat ieu kanjeng Nabi para sadaya surat Mudaththir anu parentah ti Allah kudu tabligh kumaha ieu rengayekeun ngarepikeun ajaran ti Allah ka rakyatna tidinya mah kanjeng Nabi teh datang ka Sofa di Mekah pada di tempat sa'i tah jadinya teh odangan kabeh ka kanjeng Nabi orang kumpul rapat di Sofa barang dapat itu teh nyaritakeun ieun nerangkeun ka rakyat waktu ari kawan wadina di akrabin ieun anjeun geus diangkat sebagai wakil Rasul Allah serta nerangkeun kudu nerangkeun akidah Islam anu dibawa ku anjeunna terangkeun ka rakyatna tah tidinya teh jelema teh lolobana percaya wae ka kanjeng ieu ti Abu Lahab Muhammad jauh-jauh aing datang ke dia kuliahkan itu rugi aing mah dari itu turun ayat Quran tabat yada abi lahab wa tab nurugi masya Abu Lahab kata rugi mana anu malu wa kasab sanajan anjeun beunghar cenah anjeun boga anak loba bukan garwe manyukupkeun anak anjeun harta bana anjeun tina di mana-mana Allah nurunkeun siksaan ka anjeun saya salah naron Abu Lahab bakal masuk ke neraka data Lahab anu ngamuntah-muntah burungna wa amrah jeung pamajikan lagi sarwana deui sok mamabat jukut mamabat suluh mamabat tan cucuk dina tempat kang ngangkat ka mati jadi tempat ku cukupnya barang itu kok membuki amok eta Abu Lahab kok dalenya ngadenge kidukeun tah ieu lalakon kanjeng Nabi keur waktu dakwah pada di kota Mekah sadaya. Nah, sangat kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul para sadaya. Nah, di Mekah teh para sadaya kumaji kanjeng Nabi para sadaya ada kedua di Mekah dan menyebar Islam di Mekah. Dan nya anu panggerak-gerak anu menyebarkan Islam di Madinah mah asal bin Zarrah da sanget kanjeng Nabi menerangkan karena akidah Islam di Jumat terus kanjeng Nabi wajib salat belum salat ke di Mekah mah kanjeng Nabi geus wajib juga belum bisa Jumat para sadaya salatnya seserumputan anu urang Madinah mah puasa kada ditu ngarakeun Jumaah dia Jarrah ditugaskeun kudu jadi imam dia asal dijarahkeun kayakeun imam di waktu ke Jumat tah di Madinah bagian dan terus lebih kan di Madinah dia asal berjarah bisa nggak berjemaah pada saya ke syarat di Mekah kangen baru jemaah sampai serumputan malahan diperintahkan ke berjarah supaya ada berjemaah di Madinah Jumat ngaran pada sadaya di jalan kerku atau di jarah di barangkali sebar orang 40 orang pasadanya Jumat barang di tesik baca tapi hari tak tidak Jumat kayak 40 pernah ayah adegan Jumat pada saya sholat Jumat kurang 40 pasak ulama nyarakeun ahli Jumat anu menangkeun Jumat teh pada saya kudu 40 orang dasarna kenyataan yen waktu dimiliki nyebarkeun agama Islam di Madinah terus sholat Jumat teu pernah aya adegan Jumat anu kurang 40 aya kan tina keterangan mah di mana acara ada Jumat 40 tidak pernah tidak hadis tidak pada sadaya ya maka kenyataan anu sholat Jumat di zaman di Ajaib Madinah diajarkan ke kurang 40 pada tarik naskah kupu ulama 40 ulama para sadaya jadi tetapkan yen ada Jumat yang kurang 40 orang Jumat sar karena kenyataan yen dimiliki Jumat diadakan bekalina eta kurang 40 padahal nanti ayat keterangan anu ayat yen ada Jumat kurang 40 pada tariknya itu pada eta nurutkeun kenyataan pada tariknya nah ieu para sadaya nu ngata
ulama Syafi'inya pada tadi saya nyalakan yang kusabab kenyataan ada Jumat korban disalahkan 40 Jumat. Hari Imam Abu Hanifah bisa Abu Hanifah untuk 40 Abu Hanifah ngan syarat Abu Hanifah ngadakan Jumat ulah di kampung. Pulang kampung mah yang saat Jumat kudu ka kota. Kemudian di kangen kakak Jumat di kampung mah salat pohor we. Yang Jumat di ka kota itu Abu Hanifah. Jumat di kampung. Lamun menyebutkan taklid ka Abu Hanifah pada saat Jumat menang keopatan atau kelimaan ngan di mana ya teh lain di kampung dan di kota Abu Hanifah. Abu Hanifah di kampung tu benar ada Jumat di kampung mah salat pohor we. Yang Jumat ini ke kota itu pada saat. Jadi lamun rek make kaki ibadah Hanifah pada tek nyata ada degan Jumatna kudu di kota. Ai Syafi'i mah di mana wae di kampung di kota di kampung pada tadek asal bisa kacumpuran jangan geus akhir balik aya kurang 40 dumasar karena kenyataan yen ada Jumat di zaman kanjeng Nabi teu pernah kurang 40 kurang. Nah, itu pada sadaya. Malahan aya Ibnu Hazm madhab dohiri pada diri orang mah madhab dohiri Daud Dahiri pada seknya Daud Dahiri mah sabar orangnya gimana mah cek Daud Dahiri pada sadar lamun nyebutkan dua Jumaah sabar orang wae pada sadaya kudu boga kitabna ulang tersebut namun kitabna Daud Dahiri Al-Mu'allaq pada Al-Mu'allaq kitab Daud Dahiri pada Abu Dahir pasal sabar jilid Mu'allaq teh 12 jilid hargana 2 juta itu dihargakan ada 2 juta dan Daud Dahiri mah pada tadi ulama Syafi'i mah minta pada tadi kucuk udah berdiri kampung namun di kampung dia 40 kurang 40 orang ayat lagi ayat 20 orang di mana kadangnya kadangnya na eta ada manu ngagorowo gitu berarti ada ngagorowo teh kadangnya didinya kadangnya teh tapi teh kan ngadong santai ieu teh anu Jumaah kadangnya nyarati tempat Jumaah teh henteu dihitung bilangan pada teh kuat orang Cipaduri di dia Jumat kata waktu dihitung bilangan bang Cipaduri mah pada teh eta mah sakadar kewajiban geus ngadenge tina tempat Jumaah teh anu ngagorobok lain kudu adan pada teh ngagorok teh kadang eta. Nah itu pada sadaya. Gimana caket apa tuh kabihu ka kuping ngagorok. Kemana we da cenah? Kadieu kabihu kabedinya ka deket mana kabihu jeung kadieu tengah panjang hampir sami caket kata kabihu caket sana ayam Cigebong itu juga saya tidak ulur ayam ewangan mah saya pada sadaya Hari imam nanti dia teman pantai asuk bilangan hari imam nanti dia teruskan kekayaan ada di Jumat di zaman kanjeng Nabi pada sadar malahan upami teh asup bilangan si Paduni kumaha tuh ngilu gimana kadangnya kan tadi hitung itu bilangan panyamungan asup adat jadi itu panyamungan orang Cipaduni mah panyamungan hari imam nanti dia kumaha kan dah upami ngadekeun di Cipaduni dah opatan di mana kumaha aku ngokol kita berat bergadakeun buka dohlah muhalana atuh kadang kitab anu 12 juta teh nyan 12 juta teh Ari kayak sapina cetem cetek sapina dia ini budaya kira di Simkuring orang di kampung teh jadi sapinahna kan saudara di Simkuring ngarang kitab sapinah diterjemahkan bahasa tapi make dalil dibaca aku persis di warung baru dah sok kajang sopan baca didikan nah cenah ieu mah sapinah teh aya dalilan tadi nama sapina teh rek dulu kuda bae kedak naon cenah eta teh aya dan akmal cenah nama perawatan mata sapina make dalil jadi dirawatan deui sapina teh ada mah aya dalilan gitu
Lagi itu pada tariknya, alhamdulillah dah ya. Tak balik dari pada sadai-sadainya, zaman di kanjeng Nabi di Madinah pada adegan Jumat kanjeng Nabi di Madinah. Saya kota Madinah sebab masih kena jumpa tahun baru tu. Saya adegan juga hiji weh Madinah benar. Ngan ayeuna berjana ku sabab masjid Damrawi pinuh tercekap nya ngadegeun di tempat sejen pada terik aya tempat ibadah gede. Da kanjeng Nabi teh kadang sumping ka Madinah teh pada naroskeun. Barang di jalan teh pada Rasulullah di mana itu cari teh akbar onta we tu kanjeng Nabi teh nya. Barang kada praktek waktu tempat kamu kada kada konten peta. Soalnya rek nyen pambukenan di dieu. Naroskeun kanjeng Nabi ieu tanah saha. Ieu teh anu kitu teh tanah budak yatim cenah. Lah membeda di angok kanjeng sawes kuat di moal. Dan banyak bapak nak hadir, wali nak hadir. Sabar lagi jual, bukan lagi beli. Cakap tadi sawir tu saya, muat, sabar, kau lagi beli je mah. Jadiah kau lah gitu pada. Mata kanjeng Nabi mah pada sedekah mubuk bapakna, pakainya Nabi tenawan. Jadiah tan masjid sadayana tanah nak kauman kanjeng Nabi kanjeng Nabi nya. Kanjeng Nabi jadiah nak tanah. Hari pesan kau ramah pada kanjeng Nabi mah. Sallu alayya wa sallimu. Marane mah kudu maca salawat teh salam ka kanjeng Nabi gitu pada tariknya. Sallu alayya wa sallimu. Kudu maca salawat marane. Da aya deui anu dianjur ku kanjeng Nabi pada sekolah sedek, pada sadaya-sadaya cetak lain sudah urang ku disedekah ka kanjeng Nabi ku kadahar lain. Sallu baca salawat ka kanjeng butuhkeun kanjeng wa sallimu. Urang para sadaya-sadaya nepi ka maca salawat salam ka kanjeng Nabi. Orang dina tahiyatan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Macaran ka kanjeng Nabi teu sah salawat lamun teu maca salam ka kanjeng Nabi di pada teh. Ngarahan ari dina salawat tadi tilakeun ulama sabab Ibnu Hajar teu ngawajibkeun maca salawat pada teh nya. Dan sakadang nyeunatkeun tapi nya salamat teu sah salat ittifaq ulama lamun teu maca salam ka kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka jarak ke Madinah namun dibaca itu maca salam pada sekali. Assalamualaikum ya Rasulullah sekali. Tinggal kakatuhu kasina Umar kajoba assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq ya Khalifah Rasulullah main kodai kaji. Assalamualaikum ya Umar bin Faruq. Sakit assalamualaikum balik ngadu angannya harap ke kiblat baca dia katanya maca salam mereka itu pada dah Sayyidina Utsman mah ente di dinya cakap waktu tedamang Sayyidina Utsman dirinya anjeunna wawarat lamun mau teh hayang dikubur caket ku kubur Rasulullah. Ini mungkin permisi kasih teh sebab tanahna kawan Siti Aisyah kubur Sayyidina Utsman. Saya kena kita Aisyah. Eta umur mukminin itu saya ucap tersobaran di mana pupus ayam dikubur caket pak Rasulullah. Cek Siti Aisyah teh kata nanya aja. Nah, tidak Utsman yang dikuburnya. Utsman menginantuk. Abu Bakar mah mentoa kan yang Nabi jeung Umar. Utsman menantu di itu di tempat batu di saja kalau di dia. Minantu sini. Minantu karena itu lain. Eta cek Siti Aisyah kata itu teh aturan tetap saya dulu nanti dikubur cakat pak kubur kanjeng Nabi dipakai bacaranya diberi perdai tinggal pak kubur itu tinggal kubur badan ini mencil saya itu dipakai setiasa dikubur di dina Sayyidina Ali mah apa di itu pada tarik di Irak atau di pupus lagi pada tarik waktu pecah pemerintahan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali di itu. Nah, waktu berada pada sadaya Afrika kurang Irak ke Sayyidina Husain pada Sayyidina Husain. Nah, kurang Irak sampai Sayyidina Ali pupus di itu. Si Husain ayang aman mangke sepindah di Madinah tender ka dieu ka Irak ke Baghdad disadiakeun anjeunna carta bakal diangkat jadi khalifah urang Baghdad itu. Nyaan saya Husain deh para sadaya 70 orang kula warga Sayyidina Husain deui teh putar putung teh barang nepi ka para teka
Karbala, geus menang beda. Sena Muawiyan, sena Husain, geus pindah di Madinah ka Karbala kali itu kabeda. Siap pasukan kuda. Ieu jelema anu 70 urang ukur mawa bedog paranti keur ngalaturu dikepung ku pasukan kuda ratus-ratus. Sadayana korban pada 70 urang teh ya. Sena Husain fokus di dinya. Cenah di Karbala. Ari teh aya budak ngeak-ngeakan orok. Ya Allah. Ya, akan dina rungkul pada tadi. Tangan 70 urang teh ngan sakurang budak orok anu salamet teh pada teh kecil. Ku inu jadi atuh alungkeun ka rungkul. Eta teh tentara anu ngepung teh karunyangeun ka budak. Bawa eta budak teh pada tadi teh kulawarga Sayyidina Husain. Lamun eta budak maot kurang Sayyidina Husain teh aya keturunanana. Ya, jadinya teh budak teh terus supaya kecari ya. Eta budak keturunan Husain cenah eta pelihara darah we pada ku ahli-ahlina deui pada tarik. Tah aya keturunan teh eta murang kali nepi ka urang teh ka Jakarta teh dah maot buta eta putih Sayyidina Husain anu salamet di waktu di Karbala gitu pada tarik. Tah Sayyidina Husain mah pas gitu teh geus kumpul teh ku tentara Muawiyah teh dipenggal masakan teh penggal masakan. Ari ieu nama jasad mah dikubur di Karbala. Masakan mah dibawa ka ditu pada teh ka Suriah. Dibuktikan. Da barang datang ka Suriah teh kudu tahun make eta ditumpakeun kana kuda pada teh jeung kudu make tulis make kuda make padati sarta bedakeun kana hayat yen Husain teh geus maot di Karbala. Genep bulan eta silah Sayyidina Husain di aprak-aprak tunggal kota ngabedakeun Husain geus maot. Genep geus kitu teh geus heubeuk genep bulan. Tuluy we masakan teh pada di Suriah dikubur masakannya bungkus Sayyidina Husain dikubur. Sayyidina Husain mah di Karbala pada terusnya. Nah, barang geus kilila waktu tentara Perancis asup ka Suriah pada sadaya. Tidinya rakyat Mesir rada pahur ceria. Lamun urang Perancis datang ka dieu sieun dihinakeun ieu masaka pakuburan Sayyidina Husain. Apa pinakeun anu mah? Digali deui pada geus sabaraha taun nanti ka 200 tahun. Digalikeun teh eta da masaka Sayyidina Husain anu kata saperti getihna an pas keneh we pada jero urang teh 200 tahun teh. Alikeun ka Mesir nya di ka ayeuna masaka Sayyidina di kuburan di Mesir pada sadayana. Tah kitu waktu baheula zaman Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Hasan mah da pupusan di Madinah pada teh kubur di Madinah. Sayyidina Husain mah di Karbala di Irak pada teh dikubur di Irak. Masakana di Mesir gitu pada sadaya. Tah ieu lalakon para sadaya perkembangan ajaran Islam tidak membalikan Sayyidina Ali di Baghdad saya. Di Irak di Irak Sayyidina Ali mah pada teh. Ali pupusan Sayyidina Ali anu kosohor gagah berani Sayyidina Ali. Geus apa saja apa ke pangeran rek anjeunna teh rek jadi imam rek imaman salat subuh di bumi teh. Nah karek bare kabar di bumi teh baru di tahun ditublas pada teh ku belati pada teh tublas ku bati barang geus ditublas ku bati pada teh eta jelema teh maehan maneh ke pada teh barehan maneh bari mah Anu ngabunuhna. manungna maehan maneh teh tah jadinya atuh diurus di Pulasara menjadinya pada Sayyidina Ali mah. Tah ai Sayyidina Husain di Karbala. Tah ai Sayyidina Ali mah jadi dimakamkeun di ka ayeuna pada Sayyidina. Tah Teu hancurnya waktu perang Irak teu hancur. Nah, teu hancur waktu perang Irak. Jadi makam-makam eta mah seperti da anu di Irak seueur para ulama-ulama gede ke ulama Abu Hanifah dari itu pada Sayyidina. Dari Imam Malik itu pada sadaya. Tah ieu para sadaya perkembangan sejarah Islam di waktu Kangjeng Nabi nyebarkeun tah Kangjeng Nabi tah balik deui lapor Kangjeng Nabi kaungan fitri kasih dawadida ka kolot pada sadaya. Tah geus ka kolot bisa 40 tahun sih Kangjeng 25 tahun pada sadaya. Tah geus ditikakeun anu nanya-nanya kada istri si Saudian harus kena ke Kanjeng Nabi
hayang dipeleuh-meleuh dengan kanjeng Nabi tah cenah kumaha wae Abu Thalib. Wah ieu teh cai gunungan da anu makai modal ka kanjeng Nabi. Ieu teh hayangan ka abdi ge kumaha lah tarima we deui loba duitna. Loba duitna anu kayak gitu. Tarima kepada saudara-saudara. Nah ieu teh kanjeng Nabi tikakeun ka kanjeng Nabi ka segala perkara panggeula-geulana anu iman ti umat Islam panggarakan usaha ti Jawa Liga ngerakeun segala harta bana kon digerakkeun ke penyebaran agama Islam. Ketika waktu pupusna oge para kanjeng Nabi ti Jawa Liga pupus putrana sadayana ti Jawa Liga para sadaya kanjeng Nabi para sadaya ke Jawa Liga teh rek jangan awe kasih sarpon cik nerangan awe tuh tangan gitu ganti ketika musalamah tisarwa jeung Khadijah kanjeng kaparawan ke si Aisyah tisarwa kene ka nepi ka salapan pada teh keun sarwa apa dia pengen teh kurang tangeuh apa neangan isi saprot nanti payun mah menang teh kurang tangeuh ayo kita ya ge kanjeng Nabi kita disapa ayo ingat bae teh Khadijah teh kanjeng Nabi teh ingat bae teh Khadijah mah kasih sarkon nangan doma sarkon itu pencet kubane bikinan sedekah ka fakir miskin dekat sobat-sobat saja gitu nggak tahu dibaik ingat kanjeng Nabi kasih doa dia sok pencet doma pada mereka mata pada sadaya amal perbuatan anu hirup bisa nepikeun maut anu nomor hiji ittifaq ulang ngaduakeun ka Nabi maka bapak ka indung rek bahasa Sunda rek bahasa Arab Allahumma firli Quran Allahumma firli wal wadaya wa min dafala baita mu'mina wal mu'minat Rabbana fir lana wa ikhwana ladina sabaquna doa kain bapak pada sadaya panggala urang pak ittifaq ulama sabana Quran ya ngadua kana maot eta diterima ku Allah Subhanahu wa taala kurang ngadua rek bahasa Arab rek bahasa Sunda Gusti muga-muga inung abdi bapak abdi dihampura dosana kitu eta ittifaq ulama yen ngaduakeun maot eta mah nomor kedua anu bisa nabi teh kedua sedekah seperti kanjeng Nabi nyedekakeun kitu mah kasih di Khadijah 5 tahun kada contoh ku kanjeng Nabi 5 tahun eta nomor 2 nomor katilu pakai naon teh maca Quran maca Quran mah diiktilafkeun ku ulama nya aya di nomor katilu munggah haji ibadah haji pada waktu kanjeng Nabi mulai ti Arafah betan ka Mina pada dirinya teh aya awewe naroskeun Rasulullah pun yang teh nyerang Islam pada teh ketiasa munggah haji kabudut buku tiasa ku abdi dihajikeun saur kanjeng Nabi hoji anu umum baik mana hiji hajikeun munggah man syarat mana kudu ibadah haji lah menghajikeun batur mana cara haji mah bisa bare teusa jadi lah menghajikeun batur teh ka indung ka bapak manehna syarat kudu ibadah haji maka kanjeng Nabi baik tapi syarat maneh kudu ibadah haji kieu kanjeng Nabi eta munggah haji ittifaq kan katilu maca Quran itilaf aya ngeukeun manapi cecek nepi nya para ulama naon jadi dasar jadi maca Quran bisa nepi kieu ulama sangat nyangan dalilna kumaha hukumna maca Quran keur dihajakeun geus mangkasan kentel baheula cek ulama waktu kanjeng ulama para sedek-sedek di jalan teh mangi etaeun mangi eta jelema dipacok langir pacek langir gegerungan geus dijampe cek jalan teh kudu teh dijampe Fatihah we dewe nya cek eta lainnya di situ teh mana kadebanan ucapan dia baca bulak-balik pakai cager gitu kan tapi ini kanjeng Nabi abdi terus tas nyampe anu eta anu bering beta dipacok langir baca cager atuh Fatihah mah inna la ruqyah hiji jampe anu mati dipakai ku baraneh kitu kanjeng Nabi teh nah ku sabab eta maraneh teh lamun aya nu geuning bacakeun Fatihah we ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala tak mah dicontohan ku kanjeng Nabi para sadaya sahabat dibenerkeun waktu jamaah para sadaya
jangan dipacok langit mata patah mereka kaget pada saya. Nah eta dina antara amal-amal para tarekan bisa nepi di zaman menghidupkan maut hidup maca Fatihah, maca Quran. Tapi syarat urang maca Quran teh kun doakeun muga-muga Fatihah ieu atau Quran ieu partai kita bikin ka indung abdi, ka bapak abdi, ka indung abdi kitu. Kumaha lagi teh naon para tarekan. Da ajengan gudang ari beres ngaosnya. Ya model ada ajengan gudang mah ari kajelema teh dia nyebah sabar ulang yeuh popatan. Ari maca kitab geura teu make kacamata. Maca kitab teh teu make kacamata. Ari ajengan-ajengan teh make kacamata we kabeh oge ajengan gudang mah teu make kacamata. Mas kitab leutik kitu leutik na we. Dah barang ada ajen gudang gitu pada teh. Nah, jadi nepika ada yang gudang mah pada teh mata kita ada cuma kayak kacamata biasa we. Malahan para sadek-sadek jangan gudang hari ke waktu ngaji, hari hadiah gudang mah para sadek hadiah pada kali 40 orang renon pada abah ina mah dirajul akal sekali pada jangan loba aja udah macam urang meneh ngaji teh macam pada hadiah teh pada 40 kali macam Fatihah coba cari naon Fatihah we la di Nabi Yusuf Al-Fatihah ya Abu Bakar Al-Fatihah ya Umar Al-Fatihah itu hiji we pada ketika bunga mengaji sampai 40 kali macam Fatihah sararea depan kajian udah gak tutup teh macam Fatihah para wali songo teh hiji-hiji di Sultan Cirebon Surabaya Gresik itu kajian udah kajian gudang mah nah jadi lebih ke hiji-hiji tutup ke 40 pada tarekat hari guys nate kalau guys baca Fatihah 40 balik teh ka ulama-ulama para wali tak urang nyunkeun ka Allah Subhanahu wa taala urang sarada juga supaya disabar ngadu awean yang benar begitu para tarekat cukup baca Fatihah 40 balik pada kata urang sabar hiji-hiji pada tarekat-tarekatnya lain di renon kuat urang pada tarekat betul 40 balik tak ajan gudang tak mata ajan gudang ai guruna Syekh Khalil keur ngaji teh kieu anjeunna teh ngaji abjad di Syekh Khalil Madura jeung pernah ada dewek cenah ngaji abjad di Syekh Khalil satpaun pamat kali capalan kaina oge kusabab beta maraneh lamun hayang pindah bisa abjad mah ujarah ka Syekh Khalil ka ditu ka Madura degan gudang lagi dia goreng kaingat-ingat baheula jeung urang tangeun urang hayang ka Bujirang terus saya ka ditu ka Surabaya yang cek si eta teh saerna hayang nyorang Jumatan Suramadu Jumatan Suramadu kekinian di bak kilometer atuh dah Jumatan Suramadu teh nyaan dan datang ka ditu barang datang ka ditu teh rek balik deui eta moal kata urang tong balik deui urang ka ditu ka Ciholil urang jarak ka Ciholil deket amanat ajan gudang lamun ka Madura ku dijarak ka Ciholil barang diceritakan itu teh ka Ciholil nanyakeun kaita teh ka pribumi ari Pakuan Ciholil teh dekat teh kurang Madura teh datang gebek teh aya jalan Kiai Haji Holil jalan Kiai Haji Holil ini teh datang eta teh di tempatna urut pasantren teu meunang diimahan para tereke masjid jameh gede pada 15 kali 15 nya pakuburan di payeunan masjid di urang teh dek jarak teh ka masjid we para tereke nah maradiatin pakuburan teh hareupeun teh oleh nama di eta di hareupeun masjid para tereke tadinya dua sararea teh urang mana para saya kurang puguh utama ayah orang di Jawa Barat berangkat di masjid tapi ganti pada sadek-sadek barang jeung deui pada sadek-sadek eta sanajan loba kitu pada jelema bos loba dijadikan cacing eta teh tempat teh baju lega-legana teu meunang diimahan deui jaga kudu pake palapang we teh barang itu teh darah war kata ulah pada yakin pada hadiah kasih beliau dan balik kepada saudara yang sakit barang balik ke Madura terus keluar ke Suramadu dari pada saudara ini cekeng
hayang orang tuli-tuli cengek yang mah di Madura hanya pika tangan. Sebab mau biar pada sadar-sadar tuli-tuli di Madura tamu 11 datang ke tangan tamu 4 subuh. Adanya tepuk terus ya pada tidak ada yang di Brebes pada salat yang dadar tata itu para sadar-sadarnya ya keanehan di Madura di Jakarta nujarah teh para saya itu teh telat jadi dengan acara di pemijahan di pemijahan nanti kayak saya lubang-lubang acan pada saya dan sempit tempat itu melalui tempat pada saya ratusan meter pada saya kerja masalah oke sebatak hari jadi di Madura mata gitu berada di Tebu Ireng mungkin sampai Pakburan almarhum ya cinta di jero pesantren pada saya itu makanya diambil tanah apa obatnya Wahid Hakim, Kiai Hakim Asari, Kiai Masum, Gus Nur, itu bicara dari obat baturan. Biasanya tanah kiri itu makanya dia terlantar orang kerja. Ada tur, malahan ada jung orang Jawa mah, ya kerhajatnya ilaruhi, wanila Hakim Asari wajib ada saja. Dan datang yang kejar mata. Dan datang bersau anu jarak kaki ke Hakim ke Sembilan para terakhir dua poe. Jangan jarak teh ketika ente posisi berhenti pada terakhir Hakim teh pada terakhir. Tadinya di tahun hari di bumi pasantren itu modern pada modernnya. Eta ge pondok letilu badang menang eta we kan orang eta Tebu Ireng. Panjangnya 24 meter, lebarnya 8 meter, tingkat tapi aneh berarti pada Ireng satu hebat pondok nangis partai hari bumi akhirnya para sadar bergaranya jasa cuma tidak panggung dimakan 7 akhirnya ini aja tempat kita memacing asari pada tarik jalan santri-santri jadi dinyata di Tebu Ireng berantai kayak dina nanyakeun IPT kebenaran kok kalau santina teh santri rasa sedihnya teh atau datang orang tadi jamu orang bener teh santri rasa jadi kalau santri di Tebu Ireng dinya jama orang di jam satu ya beda yang jarak itu pada dan nah dia balik dari kenal lakon Kanjeng Nabi para sadar waktu Kanjeng Nabi nikah kasih Khadijah pada sadar nepi ka anjeunna tah yen urang sararea hadiah ka kuburan teh dumasar kana pada belan Kanjeng Nabi anjeunna sok becit domana dibagikeun daging doma teh partek ka kanggo jadah dan sakati Khadijah di eta di doa kadua jarak katu ibadah haji pada kaopat baca Quran pada anu dasar maca Quran mah nyaeta jalma anu dalil jalma dipacok langir pada serta dipangajikeun pada cacageun dalilna teh eta yen urang maca Quran bisa nepi ka mayit teh dasarna jalma anu dipacok langir sarta eta dipangit pacok langir cager pada saur Kanjeng Nabi di waktu diceritakeun ku kakang-kakangnya Nabi inna ala ruqyah bener Fatihah majelah jampe kumare kun bacakeun urang dijampekeun ku utama cerita tak itu para lakon para sekjen di antara amal perbuatan kurang an bisa kamu teh kitu nomor kahiji naon ngadu kayaknya bapak kubasa lagi tenan kadua naon kalau saya ibadah haji katilu naon deui ibadah haji katilu ibadah haji katilu maca Quran aya deui pada kumaha ari salat nyalatkeun boga inung bapak boga kodoaneun hilapiah pada sadar Imam Syafi'i itu bisa dikodoan pada sadar dina patumuni diterangkeun zaman maut ninggalkeun salat pada sadar dan pada lam tukdo walam tukda itu benar bisa dikodoan bisa dipinjahan tapi ulama dajinakeun ulama Syafi'i
Eta pendapat Imam Syafi'i cek kuribah cenah bisa wae cenah inung bapak kolot maut boga salat berenang di kodoan kun anakna jadi pendapatnya jadi Imam Abu Hanifah Jobari mah tuh bisa di kodoan bisa di pijaan Abu Hanifah anu ngambeun ke pijah ko salat pada terek-terek dikiaskeun karena pegawai ibadah bisa di pijaan itu pada terek-terek. Nah, ada pendapat ulama terhadap zaman tinggal sholat pada terek eta lamun madhab Syafi'i melawan Syafi'i mah bisa di kodoan kun hirup anak-anakna. Nah, madhab Hanafi menang di pijaan. Lain tapi dari kodoan tapi benang dipindahkan sampai nasamud pada sadaya tapi kade pada ulah pindah sok di kalangan kuriling barang kodoan 2 bulan ada biaskan ukur guna pereta ayo di kuriling pada tebu eta tegena atuh pada sadaya kalau kena tapi malik itu kodo ada di kodoan atau ada kepijahan ulah di kodoan kuriling sampai samud we gitu dibakti apa dipakna oge pada di kodoan ku putrana kan udah ku berontak berkodoan ku pacarana ku sawe ku putrana atau ku incuna lamun anak ku bapakna teh naon kitu di kodoan niatna kumaha niat salat kadu kodoan anda mayit niat salat kadu ngodoan anu mau teh bapak kuring kuring pada tungna we kitu bicara we mah ngajina niat salat kadu duhur 4 rakaat ngodoan bapak koda salat kuring Allahu akbar we berde kodoan nah ieu para sadaya-sadaya amal anu dipadukeun ku Kanjeng Nabi teh nya hiji para sadaya-sadaya Rasulullah ke waktu-waktu dimasukkan ke waktu di Mekah kena para sadaya-sadaya anu akhirna Kanjeng Nabi dipenta kurang Madinah supaya Rasulullah ena mengalih di Mekah yang Nabi kata bisa jumah-jumah acan Kanjeng Nabi teh pada ke waktu di Mekah dan tidinya teh Kanjeng Nabi siap jeung Abu Bakar ya kurang pindah hijrah di Mekah ke Madinah kumaha cenah oh pancen nangan can buru turu jalan jalan dicoba ayat orang ayat tukang buburu di jalan barang itu jalan ini dia tiluan membawakannya barang itu tiluan dia ke situ teh pada sadar si Suroko menang beda di orang Mekah lamun bisa menangkan Muhammad jeung Abu Bakar bakal di bere para kontak 70 kontak 100 kontak nyaan mana teh bawa kuda berangkat kuda teh kanyahuan aya bejadian Kanjeng Nabi jeung Abu Bakar ini ke Madinah ini ke kuda barang deta teh kata mung Kanjeng Nabi jeung Abu Bakar teh eta nya dilumpatkeun aya teh Kanjeng Nabi Abu Bakar itu si Suroko ngundang langsung bae cenah kede barang deket ka Kanjeng Nabi teh pada teh ka kudaan itu pas ku Suroko teh mabes sukuna teh mabes jungkal bagi situ coba tetela ke mana situ kaya aman Rasulullah teh kitu mah teh jungkal mah tahun aman kitu teh aya dasar beli perlu wong angkaheun ieu ketuangan di jalan ngajakeun atentong sampai bawa ka itu ngan apa ulah dicaritakeun ka ulah ini di Mekah ka Madinah itu mangga cenah tapi abdi teh cenah cek Suroko teh nungkeun surat dari tetela Rasulullah teh teh bakal kekuasaan maka teh nungkeun surat abdi nungkeun surat aman baik apa eta bukan surat aman min Muhammad Rasulullah ila Suroko yen dina eta cara surat teh aman yen Suroko cuman diganggu ku salah oge bahwa surat teh bener di Suroko bae yen mah aman cek Muhammad bisi cek merangan kota Mekah kaulah boga surat dari kitu berarti Kanjeng Nabi terasa kan itu angkat pada sadaya barang angkat dua bak dia katilu eta terus jalan pada kawinya barang jalan teh pada sadaya ka urang Madinah geus meunang beda jeung Kanjeng Nabi kitu geus aya tukang dina eta dina gunungan nemu empokkeun teu kada isu-isukeun teh barang hiji waktu Yahudi dekat gunung Katemong aya Kanjeng Nabi jeung Abu Bakar wah tetela itu Muhammad datang keluar kalau orang Madinah
Muhammad yang apa tahu yang bakal datang dia campur aku. Dan orang Madinah siapa yang akan grup pagoni, pada saya grup pagoni. Grup dia pakai terbang segala, dia pakai terbang grup segala. Lalaki awal batnya kanji Nabi diiring para sedekah Abu Bakar yang para sahabat. Nah, tidinya